Hareudang, hareudang, hareudang. Panas, panas, panas. Gitu. Refna teh lagu ieu tehnya luar biasa ya, lagu rujuk viral. Hilap. Sampurasun Baraya Bangkong. Ieu marupikeun hiji acara namina teh Bangkong Baris Ngawangkong. Nepangkeun sim kuring Deni Gaceli kalau sanuju mancen tugas danget ayeuna. Tah langsung wae nya urang ka narasumber urang gali mugia ieu acara teh sing janten inspirasi, motivasi oge ageng mangpaatna. Tah semuanya hayu urang karance ekek meser pajang di pasihan koral. Aduh, how ayu Kang Ekek semua. Wilujeng laguna viral. Aduh Wilujeng Ekek abdi ngawakilan ti KLJB Komunitas Lengser Ambu Jawa Barat ngaturkeun pangwilujeng mugia nanjeur apanjang apunjung saterasna. Kang Ekek pateresan anu kahiji kunaon nami grupna dinamian pasukan perang. Anu kadua eta iraha dibentukna. Anu katilu personil sabaraha urang teras anu damel teu atanapi kuliah tinu nu damel hawatos ieu pasti teu nabeuh-nabeuh ieu nya sumuhun. Anu kaopat eta didamelna iraha lagu ieu teh terus bet inspirasina kumaha ujug-ujug ka timur tengahnya bet harareudang bisagala mimitina eta kumaha margi ieu penting kanggo ngamotivasi kanggo noloman-noloman urang seniman Sunda generasi penerus. Tah anu patasan salajengna kanggo Kang Ekek ieu kapayuna rencanana bade kumaha tanapi bade ngadamel album teh kumaha kitu nya. Sekali deui atas nami Baraya Bangkong Baris Ngawangkong sekali ngaturkeun nuhun diantos waranana Kang Ekek. Hareudang, hareudang, hareudang. Panas, panas, panas. Selalu, selalu, selalu panas dan hareudang. Hareudang, hareudang, hareudang. Panas, panas, panas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun oge kangge sadayana Baraya Bangkong nya Baris Ngawangkong. Janten upami nuju baris kedah ngawangkong. Pami bade ngawangkong kedah baris heula kitu. Sateacana sim kuring ngahaturkeun nuhun kangge KLAJB sareng kangge Kang Deni Geceliknya. Kangge pertarusan nu kahiji kunaon bet namina PP janten ieu teh sateacana mah sanes pasukan perang beni teh. Janten sateacana mah namina PDAM atanapi Partai Dangdut Anak Muda. Kumargi abdi saparakanca sadar yen urang teh moal ngorasa lilana panginten. Janten digantos ku pasukan perang. Nah, tah bet nyana pasukan perang janten teh kumaha nya aya hiji hadis anu mertakeun yen jihad anu pangagengna teh nyaeta perang ngalawan hawa nafsu gitu. Tah janten dicanakna ti dinya salah sahijina alasan kan kunaon bet nyandapna pasukan perang namina gitu. Kaduana nya supados serem tapi padahal mah musikna tiasa goyang. Jeung tiasa sajabina lah nya. Kangge personil kangge ieu heula pangintennya kangge non tahun pembuatanna tahun pembuatan kue pembentukan di pasukan perang teh waktos tahun 2013 nu awitna PDAM heula teras sekitar tahun sabaraha kitu nya digentos janten pasukan perang abdi hilap deui pas gentos namina tahun sabaraha. Kangge personil aya kawitna aya salapan nanging anu hiji aya kesibukan padamelan janten anjeunna teh tiasa ngiring deui di band. Janten 8 personil. Kangge personil anu ayeuna mah kesibukan masing-masingna ya nya.
nu damal aya, anu nganggur aya, terus anu damal teu damal aya. Anu proyekan gitu. Tapi alhamdulillah tiasa ngabagi waktosna eta ge upami sakirana pada melana tiasa dikantunkeun kangge sementawis, kangge misalnya kangge sawengi atau napi 2 dinten lah. Pami tiasa mah nya insyaallah tiasa manggung gitu, tiasa dicanak. Pami sakintena bentrok sareng pada melan biasana tara dicanak job-job ge gitu. Kangge lagu anu ayeuna nuju rame sabenerna aduh kasar. Anjing kasar. Kangge lagu mah dibentuk nate janten pas pasukan perang aya tanapi PDAM aya teh abdi sareng rerencangan teh langsung ngebut kangge ngadamelan lagu heula. Ngabentuk band langsung ngadamelan lagu. Aya sababaraha lagu rekaman terus janten nanging dideum heula. Pami lagu anu nestapa ieu mah nu hareudang. Janten nate lagu nate dibuatna teh sekitar tahun 2014-2015 lah. Langsung lebet rekaman langsung dibungkus nanging teu acan video klip. Ta eta si laguna disimpen heula teu acan dipubliskeun karena rencanana hoyong ngaluarkeun teh album gitu. Nanging karena nya waktos sareng personil anu benten kegiatan lah. Tos we atuh kumaha pami nya aya pertarusan kumaha pami ieu hiji heula we kaluarkeun di YouTube. Sekalian nyieun channel YouTube, sekalian ngabewarakeun ieu urang teh boga band, laguna kieu, genrena kieu. Oke, cobian eta dipublishna di tahun 2018. Dikeluarkeun pas tanggal 1 Januari pisan eta teh kaleresan wengina tahun baru enjingna teh langsung ngupload gitu. Siang duka sekitar santenan lah. Jeung alhamdulillah lagu ieu di seueur nu mika resep, seueur nu mika cinta. Seueur nu mika resep, respon masyarakatnya alhamdulillah sae. Ta dirinya barudak langkung semangat deui, barudak pasukan perang langkung semangat deui. Dina kesemangatan eta hayang ulin euy cenah hayang piknik. Ayalah tempat di kafe, ieu teh urang main di kafe nya saatos panggung-panggungan tapi mah hayang ulin we urang cenah anu nyiapkeun urang, anu ngayakeun acarana urang, oke. Nyobianlah di kafe. Ternyata aya anu video pada mal kafena keneh. Jeung alhamdulillah nate di-upload di YouTube oge anjeunna teh. Tanpa barudak terang gitu. Efek teh pas kadieu-kadieu nah jual kungkring, jual naon gitu. Teu lami di dinya sekitar kamari sasi Februarian lah. Jauh rame. Nah, cek geuningan rame di luar mah. Wah, seueur nu nelpon, seueur nu naon gitu. Nelpon teh nya nu nagih hutang gitu. Nu nagih hutang. Leasing. Nya rame lah. Sarame kitu teh. Ya, alhamdulillah gitunya. Alhamdulillah. Da kumaha deui eta panginten bonus kangge hiji band anu tos selami berdirina nu emang leres-leres ngadamel lagu naon nya istilahna mah suatu penghargaan kangge sebuah proses gitunya. Janten abdi metik di dinya hasil nama teu sabaraha lah nu penting nama prosesna heula gitu. Euy tepuk tangan kangge abdi. Tah inspirasi nah lagu ieu teh kunaon abdi beut nyandakna hareudang teras aya gurun pasiran karena eta hareudang teh sebuah ungkapan anu tiasa diwakilkeun gitu, anu tiasa ngawakilan janten umahnya upami nyebatkeun hareudang di dinya otomatis ada ketidaknyamanan gitu. Waktu eta emang kondisina nuju teu nyaman ninggal seueur nu demo lah, seueur anu bentrokan, nu naon, nu parasea keun eta nama gitu. Tah abdi teh ngarangkai kata-katana.
cing teh asa haradang wae disinkronkeun we karena nu saterang abdi nu pami di gurun pasti eta pasti hareudang gitu. Janten disinkronkeun lah jeung gurun fasirna jeung lik-likna anu semi Arab, semi gurun pasir gitu. Jeung alhamdulillah seueur nu mikaresep. Pokoknya bersyukur di paledinya mah nya abdi sareng rerencangan ge teu nyangki-nyangki gitu nya. Hiji bonus anu tiasa kealaman gitu. Rencana kapayuna mah nya eta anu tadi ngabahas laguna gitu panginten. Pokona mah da sesah pami diungkapkeun mah gitu ngan karasana teh bunga-bungahna teh anu leres-leres. Duh alhamdulillah gitu, alhamdulillah. Dugikeun ka teu tiasa boboona karena percaya sangalaya gitu nya atau henteu gitu. Eta seputar lagu mah. Kangge rencana kapayuna mah ya teras we berkarya deui karena ti saat eta teh emang menuju produksi rekaman lagu-lagu nu sanesna oge. Janten kapungkur anu barengan lagu eta nembe 4 anu tiasa kabungkus nembe 4 nu dikeluarkeun nembe 2 Kembang Ros Beureum sareng Nestapa nu 2 deui teh can dikeluarkeun insyaallah engke sareng lagu nu sanesna kinten-kinten aya kana 8 atau napi 10 laguan gitu sadayana dina album ayeuna teh. Insyaallah pokona mah ke dipasihan terang deui lah kangge informasina. Panghilap oge kangge informasi ti band mah ti manajemen langkung kana Instagram heula, Instagram, Facebook sareng YouTube sareng Spotify oge. Eta aya di Pasukan Perang Official sadayana akun ge namina Pasukan Perang Official gitu sami. Kitu panginten kangge pertarosan ti Kang Denny Geclik sareng sakali deui hatur nuhun pisan kangge KLAJB, kangge Baraya Bangkong, baris ngawangkong dibariskeun tepi ngarawarangkong wae kumaha. Sing sarehat sadayana kalarasan ayeuna sanes kalarasan atuh nya. Naon nya? Musim ayeuna nuju dunia nuju gempar ku virus COVID-19 atau napi corona atau napi COVID-19 mugia urang sadayana ditebihkeun. Da salarasna mah cenah tadi nu ngontakna ge ti pihak naonnya ti pihak Baraya Bangkong teh atau napi ti KLAJB hoyong tepang langsung nanging nyata acan tiasa insyaallah ke kapayuna tiasa pendak lah sareng bena sareng malihan mah urang main urang naonnya insyaallah kitunya. Sekali dia hatur nuhun abdi Henry Ekek ngawakilan ti Pasukan Perang ngucapkeun hatur nuhun pisan kangge sadayana sadayana panitia tim sareng apresiator sareng pamirsa sadayana lah pokona mah tong hilap teras panteng Baraya Bangkong sareng KLAJB eta konten-kontenna sae pisan pokona mah tong hilap di subscribe, di like, komen dan di share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahenol bakekok. Nah, meser bihun karanca ekek isukan berang, meser jejer. Hatur nuhun aa ekek Pasukan Perang teras manjer. Nah, sim kuring Denny Geclik atas nami tim kreatif Bangkong baris ngawangkong sakali deui ngahaturkeun nuhun. Umargi acara Bangkong teh sakedahna mah live streaming, tapi ku ayana pandemi wabah COVID-19 atau virus corona janten we urang teh kedah WFH nya work from home ngawangkong teh nya ngalangkungan video heula ti bumi ka bumi. Nah
Baraya Sunda salam dunya sok sanaos kaayaan ayeuna nuju hareudang panas. Urang kedah tetep motekar kreatif sapertos grup pasukan perang anu nuju viral. Tah viralna ieu pirang langkung mugia mendunia nya sapertos kamari urang memperingati Hari Kartini kaping 2 hiji. Ayeuna kan 22, kamari 2 hiji. Tah membumi mendunia kumaha pejuang emansipasi wanita Raden Ajeng Kartini tiasa ngangkat derajatna anu namina wanita Indonesia. Mugia pasukan perang oge kapayuna sapertos kitu nya. Nya atur nuhun. Tah bareng sudah salam dunya. Kinten sahanya bintang tamu di acara Bangkong Minggon Payun. Stay tune terus, tancok terus acara Bangkong. Mugia tontonan ieu teh sing janten tuntunan. Mangga ayeuna mah bagian Baraya Sunda sadaya di like, di komen, di subscribe, oge di share. Sangkan jati teu kasilih ku Junti. Urang sami-sami ngamumule seni Sunda. Atuh sakali deui rada sihapunten bilih aya kalelepatan sim kuring Deni Gaclik nu mancen tugas seja amit mundur amit mungkur. Cak.